Maka nawai anu terjadi arek kematian ada nabi balai ada nabi kabingung kasusah nya tina eta balai anu disebat kukut bulgaus teh gitu. Maka paman yuridu as-salamata min dalika fal yusolli sitta rakaatin. Sahaja anu ngarepkeun hayang salamet tina eta balai maka eta jalma kudu ngadoa ka Allah nya. Kieu doana insyaallah panginten di fotokopi di pasihat urang diaos sasarengan. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijaga ku Allah tina berbagai musibah, berbagai penyakit anu ku Allah diturunkeun ka alam dunia ieu dina poe Rebo akhir sasi Safar. Bahkan dina katerangan anu sanes mah jumlahna eta penyakit teh 320.000 penyakit. Jumlahna teh 320.000 penyakit. Makana insyaallah kita urang ngadoa sasarengan dina malam Rebo besok, yang malam Rebo besok baca doa Rebo wakasan. Jadi aya nu teu gaduh, dacan gaduh biasa nyuhunkeun nya kasih kuring. Terus aya fotokopi nama kartun fotokopi deui diperbanyak gitu-nya, diperbanyak. Taya perkawis panginten katerangan anu aya patula patalina kaitanana sareng Rebo wakasan. Eta mah da ieu mah lumutkeun para ulama nya. Lumutkeun para ulama ieu mah mata dina naon dina kamaqalana ge ieu mah menurutkeun ba'dul arifin, ba'dus sholihin gitu nya. Nah, dina katerangan anu sanes wa dzakara ba'dus sholihin anna akhira arbi'a fi Safar yauma nahsin mustamirin. Gitu. Fayustahabu an yaqra'a fihi surat Yasin. Fa idza wasala qawlihi ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim yuqaliluha salasamiatin wa salasa asyarata maratian. Dan lumutkeun sapalihna nya, sapalihna ulama-ulama anu saleh ba'dus sholihin sanyanyana dina akhir poe Rebo dina bulan Safar teh eta teh yaumun nahsin cenanya poe nahas. Poe nahas teh poe naon? Poe sial kitu teh nya. Balinya terus-menerus deui cenah nahas teh. Nah, pada ustahabu aja proabihi surat Yasin maka dianjurkan dina dinten Rebo terakhir bulan Safar teh mau surah Yasin. Itu pagida wasala ila qouli ta'ala salamun qaulan min rabbir rahim. Ketika nepi ka ayat salamun qaulan min rabbir rahim maka diulang-ulang eta ayatnya sabaraha kali? 313 kali. Ya, diulang-ulang 313 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim, 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 salamun qaulan min rabbir rahim. Walila 313 kali. 313 kali. Diulang-ulang. Ya, tages 313 turuykeun nepi ka tamatna, tages beres tamat Yasin tuluy maca doa. Doa Rebo wakasan. Allahumma ya syadidal dua. Nah, bahkan dina katerangan sanes mah beres Yasin masih numutkeun ba'dus sholihin baca sholawat munjiat. Ya, beres Yasin teh baca sholawat munjiat.
ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal bayat min jami'il khairi fil hayati wa ba'da. Dibaca doa Allahumma srif anna ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baca langsung Allahumma ya syadidal quwwat wa ya syadidal had. Baca doa itu naon bawa kasar. Eta panginten para jamaah sadayana terasa nanti sok aya menganjurkan sholat naon bawa kasar. Ta masalah sholat sunnah bawa kasar eta mah teu aya tuntunanna nya sholat sunnah bawa kasar mah upami bade oge nya saur ulama bahkan sahabat nya sholat tobat we atawa sholat sunat mutlak upami bade oge sholat sunat tobat kan tapi sholat sunat mutlak biasa nya biasa eta jadi tata carana mungkin dina rebo kasar ya wudu geus wudu urang salat sunat tobat nya 2 rakaat geus salat sunat tobat tawasul nya biasa hadiah isi mereka ngalaksanakeun ieu mah ya geus hadiah baca yasin dina yasin ketika nepi ka ayat salamu qaulan mirrohim diulang-ulang sebanyak 313 kali. Tuluikeun nepi ka tamat, beres tamat yasin baca sholawat munjian sakali cepat nanti 3 kali. Beres eta langsung ngadoa. Minta urang supaya dijauhkeun tina musibah, tina balai, tina penyakit anu ditunggu dina dunia. Pahamnya? Wudu, sholat tobat 2 rakaat, tuluy tawasul, tes tawasul tuluy yasin, dina ayat salamu qaulan mirrohim diulang-ulang sebanyak 313 kali. Nah, tuluy tamatkeun beres eta tuluy maca sholawat munjian, beres maca sholawat munjian ngadoakeun. Yang pamit ayat kacan daru doana ayat disimpulin terus ayat doa. Dan besok ayah wafaknya, ayah wafak teh gini, dan kayak bisa di karena cairkis di leder, kata nabi di karena bak mandikan di bak yang karena dia sahur abah mah dia mohon kumpami di naroko hasan ya wajahna wawadahan anu kasebut ayah anu wawadahan anu terbuka tutuman wajah cayan ya cair di nawadah ya cair di nawadah rekbang atau ember atau gentong yang tutupan sunnah ditutupan bulan tapi kan terbuka ember ayat cayan yang terbuka buat ditutupan bak yang ditutupan biasanya pamitiasa begitu berapa ditanya apa etade kahiji memang dianjurkan sunnah tutupan cair